manuk dukun teh ada yang beja nama lah kira nah dia juga nama dukun teh ada bener loba manuk tuh wah segala aja bener manuknya Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saha sahanya mana wi? Dupi teh rares pemina dukun. Oh, Ari abdi mah sanes dukun, tapi nu nyarebatna nyarabat teh Kang Ukun. Aya pikir teh naon kitu nya? Sok atuh ka dieu kalabat, kapang ngeus ka dieu lah. Oh, muhun atuh. Assalamualaikum. Lah, ari ujang teh aya naon datang ka akang teh kadeum asal luas akang mah ieu teh. Kedatangan tamu teh komo ujang teh. Saha kakara akang mah pendaki jeung ujang teh. Bisi aya naon sok ngariosnya? Abi teh karo ieu teh keur kabungbulengan ku hiji awewe rana geus kapoekan pisan ieu mah hayang cager kumaha carana kitu ieu teh geus geus sagala dilakukeun lah gitu geus kapoekan bener-bener gitu. Eta geuring pisan eta kurana eta. Oh, berarti ujang teh hayang poho tirana eta? Ah, eta yang poho pokona mah pisan. Berarti datang ingat wae. Berarti datang ke akang teh yang diubaran. Nah, eta yang diubaran. Gampang. Ku akan dibere cai sampean heula nya. Insyaallah nyuwunkeun sapahat we lah eta mah. Insyaallah tas minum cai ti akang mah geura poho lah. Ngaranna eta teh. Bakal gitu unggul gitu. Sampai ingat wae gitu aja teh. Lamun poho karana eta teh ujang bakal aya nu karasa bae nya. Bae lah, geun we ditahan lah berenang gitu lah. Resiko da eta mah. Kayak sakedeung nya ngakon selesai na. Sok siap. Dibere cai naon itu. Bawa portas nu dibikeun eta air saleung mun ciu. Ieu sieun portas mah aduh. Keun lah kayak kumaha brena we lah. Cing cai naon rek dibikeun lah bae diuyup we da. Geus puguh eta meureun hayang mepohokeun urang teh berenang. Karena eta rana duh. Geus puyang mana sirana gitu. Waduh. Cai na ge beak Ada cai di mana tuh ya? Oh, aya dina bak. Heeh. Dina bak we. Ku cai ieu budak itu mah berena ge ku aing. Bakal poho kana rana. Soalna cai ieu mah mantap nyeri beuteung. Jadi ku nyeri beuteung mah kana rana teh poho, da beuteung nyeri boro-boro mikiran rana. Sok bere ku aing lah. Ieu jang. Cai ieu uyuk. Sing nepi ka beak. Beak pisan. Oh, sing nepi ka beak. Insyaallah bakal poho tah. Karana teh. Ya kan mudah-mudahan ya Nya sok syariat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Beak. Beak. Nah, geus lah. Aduh udah ieu kumanya saya rebutin kana malaminya. Malami. Ampun tenawe beunang sanes kirang saonya. Sami-sami sing sager ya. Pada hama ulah sakieu gitu. Nah, yuk. Oh, sing sager lah. Waalaikumsalam. Sabaraha cenah budak teh mere duitna ka urang. Wow. Gagabah budak teh ka aing mere duit 2000. Can jauh gitu ya. Jang, daguan heula. Aya naon ha? Teu salah ieu teh. Kumaha amplop? Mere duit dengan 2000. Aduh, kada sabaraha tuh mah cenah. Minimal lagi amplop ka dieu mah rata-rata mah teh 100. Alah, 2000 perak. punten atunya. 2000 perak. Mana we teh da. Biasa aya be mah sabaraha ieu atuh. Tah, lamun ieu mah nya pas. 100 Ampura atunya aduh. Dia anu 2000 teh meuli hideut para baluknya. Oh, nya atuh kan. Canak atuh canak kada ya tanya. Ada ya atuh sana. Sok atuh. Jung, bener atuh. Geus ulah nempoan wae duit jung we. Apa asa kana pikiran kana burung manuk. Tah, ieu bener duit. Nu tadi mah taruh anu tadi ge duit kan saeutik ieu dulu mah. Jadi 102.000 lumayan cai tina bak mahal payuna.
nyari beuteung ieu aduh. Sirah ranyai. Ieu asa rek pingsan ieu bae. Teu balik ieu mah euy dukun teh kumaha? Duh, ieu beuteung asa di pincak ku traktor we emang geus. Kunaonnya jadi kieu ah. Wah diteluh ieu mah nu benerna lain di ubaran supaya poho ka awewe. Oh meureun heueuh supaya poho teh meureun ieu cenah ngarasakeun jadi beuteung aing teh. Heueuh kaharti anu mah. Beres hayeuh naon ah bener cisna jero hate teh dibere portas ieu mah. Asa dipulitkeun kieu ieu beuteung. Kudu kunaon ubarna ieu kieu aduh. Dukun goblok eta meureunna nya.